Watrukil mubahat talaban litarokil maqamatil aliyah. Anjeun kudu bisa ninggalkeun perkara-perkara anu diwenangkeun karena arah-arah nyuprih neangan supaya bisa naik derajat nunggu Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujud tepang deui di udara urang santapan rohani, mudah-mudahan barokah manfaat kama sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatenkeun deui hansa jurusan minah husaniyah, mudah-mudahan biasa istiqomah. Watruk sareng kedah ninggalkeun anjeun al-mubahati kana pirang-pirang anu diwenangkeun. Tolaban karana nyupri litarokil maqamati kana naikna pirang-pirang derajat al-aliyati anu luhur. Qala parantos ngadawuh Sayyidi Ali Al-Murassafi, Sayyidi Ali Al-Murassafi rahimahullahu taala, la yasihu tusah li muridi kodamin pikeun jalma anu ngaharepkeun kana makom kana derajat akhirat tila redati dina ngaharepkeun hatta yatruka sehingga ninggalkeun ieu si murid fi lal mubahati kana migawe pirang-pirang anu diwenangkeun. Waya ja'ala sareng ngajadikeun ieu si murid makana kulli mubahin kana tempatna saban-saban perkara anu diwenangkeun tarkahu kana ninggalkeunana eta mubah makmuron halna anu diparentahkeun syar'ian anu bangsa syara min mandubin nyaeta anu disunatkeun awal-awala atawa anu leuwih utama. Waya jitaniba sareng kedah ngajauhan ieu si murid al mubaha kana perkara anu diwenangkeun ka anahu kaya sanyana mubah eta manhiyun anhu anu dilarang. Karohata tanjihin kalawan makruh tanjih. Bapak ajma'u jeung teman-teman parantos rempuk para ulama ala anakul laman kana sanyana saban-saban jalma mahada anu ngamparan ieu siman linapsihi pikeun dirina man atawa mahadat anu ngagelarkeun anu ngamparkeun ngagelarkeun ieu siman linapsihi pikeun dirina man irtika baru khosi kana ngalakonan pirang-pirang kamurahan dunal ajaimi henteu pirang-pirang anu pengpuh eta layajiu moal datang minuhu tisimman naon syaun hiji perkara pitoriki dina torikoh. Maqala sareng parantos ngadawuh Sayyidi Ali Al-Khawas, Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu taala, ma ja'ala henteu ngajadikeun saha Allah taala al-mubaha kana perkara anu diwenangkeun ilatan pisan angin ngamodel-model ngaahengkeun ngamodelkeun libani Sayyidi Adama ka anak turunan Sayyid Adam alaihi salatu wasalam min masyaqqati taklifi tina masyakatna kaperdih hina rokaba nalika ngarangkepkeun saha Allah taala fi zawatihim dina pirang-pirang datna ieu bani Adam al malala kana bosen minat takalifi tina pirang-pirang pamerdih. Walau anna Allah taala jeung lamun saenyana Allah taala eta lam yuraqib henteu ngarangkepkeun Gusti Allah fi zawatihim dina pirang-pirang datna bani Adam kabeh al milala kana bosen lam yasra mangka henteu ngagelarkeun ya Allah lahum pikeun bani Adam kabeh al mubaha kana perkara anu diwenangkeun kama sapertos perkara puhila anu dipigawe yasima bil malaikati ka pirang-pirang malaikat. Ya anahum karena sanyana malaikat kabeh eta layaripuna henteu terang malaikat kabeh lil malali kana bosen tokman kalawan tokman kana kadaharan palidalika mangka karana itu
Li anahum la ya'rifuna lil malal kanu aya malaikat kabeh eta yusaibihuna maca tasbih malaikat kabeh alaela tipeuting wanaharo jeung tibeurang layak turunah henteu pegat-pegat ieu malaikat kabeh. Qala ngadawuh Sayyidi Ali Al-Hawas walamma kana jeung nalikana aya sahal kaum eta min syanihim eta tetep tina sapalihna kalakuan kaum kabeh al ahdu ari nyandak bila ajaimi kana pirang-pirang anu pengkuh anu kuat anu kukuh duna rohasi henteu pirang-pirang anu murah anu murahan tolaban karena nyuprih litaroki pikeun naik derajat sama seperti perkara huwa anu ari eta maklumun dikanyahokeun min ahwalihim dina pirang-pirang tingkahna ieu kaum kabeh. Tolabu mangka nyupri ieu kaum kabeh minal muridina ti murid kabeh al amala kana ngamalkeun ala taklil mubahati kana nyaeutikeun pirang-pirang anu diwenangkeun juhdahum kalawan sakemampuhanana ieu si muridin kabeh waya ja'aluna jeung ngajadikeun ieu kaum kabeh makana dalika kana tempatna itu taklilul mubahat taatan kana taat yusabuna anu diganjar ieu si muridin kabeh alaiha kana eta taat Pailam yajidu maka lamun henteu mendakan si muridin kabeh taatan kana taat nawao mangka nganiatan muridin kabeh bil mubahi kana perkara anu diwenangkeun min aklin nyaeta barang dahar wa kalamin jeung nyarios khairon kana sae takwa sabartos takwa anal ibadati kana pirang-pirang ibadah ya akli til kasyahwati kalawan ngadahar eta syahwat wa zawalil ubusati jeung ngaleungitkeun cemerut marengut bi mubasatati ikhwanihim kalawan marahmai atau bear budi ka pirang-pirang dulurna ya kaum kabeh pribadi kalamin kalawan sawarehna cariosan wana hidalika jeung sabangsana itu kalam wa akhudu jeung nyandak ya kaum kabeh al murida ka murid binaumi kalawan sare min goidorotin baris henteu aya madarat wabil akli sareng kana barang dahar min gori juin baris henteu lapar wabil kalami jeung kana nyarios min gori hajatin baris henteu butuh wabi muholatotin nasi jeung kalawan campur gaul jeung manusia ila lidaruratin angin karana darurat parodu mangka ngarepkeun ieu kaum kabeh ayu sabakana yen diganjar saha muriduhum muridna ieu kaum kabeh tawabal wajibati kana ganjaran pirang-pirang kawajiban bisa iri ahwalihi dina sakantuna pirang-pirang tingkahna ieu si murid payakulu mangka barang dahar ieu si murid dihina yajibu nalikana wajib alahi ka murid naon al aklu barang dahar mayata kalamu jeung nyarita ieu si murid dihina yajibu nalikana wajib alahi ka si murid naon al kalamu nyarios masalan umpamana paina jala mangka lamun turun ieu si murid andalika tina itu madkur palayan julu mangka henteu turun isi murid anil istihbabi tina merdih pasunatan jadi payakulu mangka barang dahar isi murid hina yustahabu nalika disunatkeun naon al aklu barang dahar wa yatakalamu jeung nyarios isi murid hina yustahabu nalika disunatkeun naon al kalamu nyarios wa kadzalika jeung halna nya kitu deui sapertos itu madkur akhodu nalap atau nyandak atau tumandang ya kaum kabeh al murida ka murid binisyani kalawan poho wabil ihtilami jeung kalawan ngimpi jima wabima dirijli jeung kalawan manjangkeun suku yang hunyar gitu pilailin ti peuting aona harin atawa beurang ilali hajatin angin karana butuh wa akhaduhu sareng ngalap ieu kaum kabeh ka murid bil khawatiri kana pirang-pirang khawatir pirang-pirang kereteg walau lam tastakir sanajan henteu tetep ieu khawatir wa akhaduhu jeung ngalap ieu kaum kabeh ka murid bi akli syahawati kalawan ngadahar pirang-pirang syahwat tahayang al mubahati anu diwenangkeun kabeh
Dikauniha karena ayana ieu mubahat eta tawakopa eureun ieu mubahat anitaroki tina naik darajat. Watrukil mubahat talaban litarokil maqamatil aliyah. Anjeun kudu bisa ninggalkeun perkara-perkara anu diwenangkeun karena arah-arah nyuprih neangan supaya bisa naik darajat. Darajat munggu Allah Subhanahu wa taala anu luhur. Qala Sayyidi Ali Al-Murashabi dawuhan Sayyidi Ali Al-Murashabi rahimahullahu taala layasihu limuridi kodamin teu sah pikeun jalma anu mengharapkan makom anu luhur di akhirat dina mengharapkan anak sehingga sanggup ninggalkeun kana migawe perkara-perkara anu diwenangkeun. Waya jala makana kuli mubahin jeung sanggup ngajadikeun kana tempatna perkara anu diwenangkeun teh dina ninggalkeunana seolah-olah eta teh diperintah ku sara. Jadi dina segi ninggalkeun perkara anu diwenangkeun teh eta bisa jadi posisina teh sunat atawa posisina teh lebih utama. Jadi lebih utama ninggalkeunana. Itu dina perkara mubah teh. Wajaztanibal mubah jeung si murid kudu ngajauhan perkara anu diwenangkeun teh seolah-olah eta teh dilarang ku sara. Kalawan larangan anu hukumna makruh tanjeh, makruh anu males makruhna. Qad ajma'u jeung sepakat, geus rempuh para ulama ala anak kulaman kana saenyana saban-saban jalma anu ngamparkeun, anu nyadiakeun itu anu ngajalankeun pikeun dirina ngalaksanakeun perkara-perkara anu murah, kamurahan-kamurahan dilaksanakeun gitu. Pedah ieu teh wenang habek bae gitu di dahar, habek bae diinum gitu. Jadi kamurahan-kamurahan teh dilalab gitu teh. Dulan ajaimi henteu ngalaksanakeun perkara-perkara anu kukuh, anu pengkuh. Yen ieu teh wenang gitu, tapi seolah-olah ieu teh dilarang, jadi tinggalkeun. Anu pengkuh mah gitu. Tasing sajalma anu sasadiaan atawa ngamparkeun pikeun dirina selalu ngalaksanakeun kemurahan-kemurahan syara, henteu ngalaksanakeun anu pengkuhna. Jadi lamun dina duha teh mah ngalaksanakeun 2 rakaat we, teu ngalaksanakeun 8 rakaat atawa 12 rakaat komo. Eta teh la yajumin husyaiun moal datang ti dirina hiji perkara dina masalah thariqah, dina ilmu thariqah. Wa qala Sayyidi Ali Al-Hawas dawuhan Sayyidi Ali Al-Hawas rahimahullahu taala ma ja'alallahul mubah henteu ngajadikeun Gusti Allah kana perkara anu mubah ilatan pisan angin keur ngamodel-model ngarupa-rupa ngaaheng-aheng pikeun anak turunan Adam alaihi salatu wasalam tina masyakatna pamerdih ti Gusti Allah Subhanahu wa taala ketika Gusti Allah ngaramkepkeun dina datiahna bangsa Adam teh aya rasa bosen tina pamerdih-pamerdih. Gitu. Nya dibere we kitu perkara anu wenang gitu ngarah teu bosen. Geus ayeuna diperdih titah puasa upama teh mah wenang barang dahar gitu kan. Minum gitu tah kan jadi henteu jenuh hayeuh we puasa. Jadi ulah hayeuh we barang dahar ari puasana henteu gitu. Jadi ngarah teu jenuh wungkul barang dahar atawa nginum jeung sajabana teh kitu dina ngalaksanakeun perintahan-perintahan Allah lain hayeuh we barang dahar we kitu wewasana ge hanteu. Terutama moal sono nu kitu moal model. Kitu moal asing. Ari hayeuh we barang dahar mah jadi dahar teh moal asing, moal model. Amun kitu remen puasana tah jadi kana barang dahar teh ngarasa asing, ngarasa model. Sehingga dahar jeung naon wae ngeunah. Henteu kudu jeung kebuli bae, henteu kudu jeung hayam bae. Gitu. Macak sapalihna ulama ditaros. Gitu eta teh upami telepat mah Abu Yazid Al-Bustami yang diterus teh sana. Sana ari cek anjeun
dengan sangu pangeunah-ngeunahna naon ceuk kuring mah lapar pangeunah-ngeunahna dengan sangu teh lapar. Jadi ari ku lapar mah jeung naon wae ge ngeunah gitu tah mata rasa rupa-rupa model-model segala macam-macam gitu tah. Jadi ku lapar mah ngeunah mata kunaon sabab lamun tos puasa sok ngeunah barang dahar teh ngaleueut teh manis ge aduh ini asa kumaha mah gitu teh ngaleueut teh manis oge eta teh kulantaran geus lapar gitu. Jadi enak jadi ulah wae hayo barang dahar barang leueut gitu tah moal model gitu dahar teh. Nah jadi Gusti Allah pangna ayeuna ngayakeun perkara anu mubah kulantaran Allah geus ngarangkepkeun kana dirina bangsa Adam aya rasa bosen. Ya, jadi ketika ayeuna bosen ngalaksanakeun pamrendih panyupri sara kaya ning salat puasa ngaji Quran jeung sajabana nah tuluy ngalaksanakeun anu weunang kapan itu jadi model gitu jadi ngeunaheun. Jadi walau anallaha ta'ala yuraqib lamun seuk teh mah Gusti Allah henteu nyusunkeun dina datna Nabi Adam dina datna Bani Adam gitu rasa bosan maka moal ngagelarkeun hukum mubah ka Bani Adam gitu moal nyareatkeun hukum mubah ka Bani Adam itu sakumaha dipigawe ku malaikat we gitu tah lantaran malaikat mah teu apaleun rasa bosen gitu teh hayangeun dahar jeung sajabana teu bosen-bosen. Jadi kulantaran malaikat mah eueuh rasa bosen jadi maca tasbih burang puting eureuna tuluy teu pegat-pegat gitu. Bahkan aya malaikat anu ditugaskeun ruku we saumur hirupna teh gitu. Henteu ngalakonan anu saja ruku we wungkul gitu. Tapi teu bosen. Qala dawhan Sayyid Ali Al-Hawas wala makana qaumu min syanihim al-akhdhu bil ajaim nalikana kaum ahli sufi anu geus ahli ma'rifat tina sawareh kalakuanna tanya eta ngambil perkara anu pengkuh ngambil perkara anu kukuh itu tara ngalaksanakeun kamurahan gitu. Karena nyupri supaya tuluy naik derajatna sakumaha dikanyahokeun dina tingkah-tingkahna ulama-ulama ahli ma'rifat mangka eta para ulama kaum anu ahli sufi ahli ma'rifat sok merdih sok nyupri ti murid-muridna supaya ngamalkeun kana nyaeutikeun perkara anu mubah ari ninggalkeun mah teu bisa atuh saeutik-saeutikan gitu tah ulah hayo wae gitu kalawan sakemampuanana waya jaluna makana dalika jeung ngajadikeun gitu para guru-guru para ahli sufi para ulama ahli ma'rifat kana tempatna eta ninggalkeun atawa nyaeutikeun perkara mubah teh jadi taat gitu. Supaya taat ka guruna jadi engke meunang ganjaran ku ayana nyaeutikeun barang dahar ku sabab taat kana jadi guruna eta tah jadi weh meunang ganjaran fa lam yajidu taatan lamun henteu manggihan wae kana taat gitu nya nganiatan kana perkara anu dimubahkeun teh boh barang daharna boh nyariosna niatan hade seperti takwa itu kana pirang-pirang ibadah artinya sieun lamun ninggalkeun ibadah jadi engke teh ya bi aklitil kasahawat ku ngadahar eta kahayang mun barang dahar lamun nyarios ku nyarios gitu eta teh semata-mata itu ngalaksanakeun ibadah itu takwa ka Allah itu jadi ku cara wajawalil ubusah ngaleungitkeun merengut kita ulah sambrut wae jadi ku cara bear budi marah mae ka dulur-dulur itu ku sebahagian cariosan-cariosan anu sae jeung sabangsana jeung ngalap hartina nyandak kebijakan gitu para guru-guru ahli sufi ka muridna teh kusare ngin gawe daruratna itu kusare kalawan teu aya darurat gitu. Jadi sare teh lamun ketika darurat lah karak sare lamun teu darurat lah teu sare ya kitu deui ku barang dahar kali ketika ayeuna ngambil kebijakan teu meunang barang dahar si murid teh kecuali lamun lapar
gitu. Terus ngambil kebijakan deui itu da teu sanggup ninggalkeun nyarita mah pek wae nyarita itu, kecuali gitu pek wae nyarita meunang nyarita lamun aya pangabutuh. Itu meunang campur gaul jeung manusia itu lamun aya darurat. Itu aya darurat mah tong teuing campur gaul jeung manusia lah. Itu nyorangan we holowah gitu. Jadi Pak Arodu, para guru-guru sufi mengharapkan supaya murid-murid nanti diganjar kalawan ganjaran anu wajib dina sakabeh tingkahna. Gitu. Jadi engke nanti paya akulu hinaya jibu wok barang dahar itu nalika wajib kamanehna barang dahar lantaran geus lapar pisan jadi teu bisa hudang-hudang acan ya wajib dahar nanti jadi menang ganjaran dahar teh. Gitu. Terus nyarita ketika ayeuna teu meunang teu kudu nyarita kulantaran aya pangabutuh naon anu matak darurat kudu nyarita jadi wajib nyarita teh jadi ketika nyarita teh meunang ganjaran gitu. Pain aja lah andalika lamun turun tah tina wajib gitu. Boh dina barang daharna, boh nginumna, boh sarena, boh nyaritana mangka henteu turun anjlok pisan. Paling turun teh gitu tina wajib kana sunat. Gitu jadi engke lamun daharna ge kulantaran disunatkeun dahar. Lamun nyarita kulantaran disunatkeun nyarita gitu. Kitu we tuluy. Jeung di guru-guru sufi, guru-guru ahli ma'rifat ngambil kebijakan itu ka murid-muridna teh kahade itu ulah pohoan, kahade ulah nepikeun ka ngimpi jima maneh itu. Jeung kahade ulah sok manjangkeun suku ti peuting sok nyang hunyar gitu tah jadi sila we wiridan manekung. Gitu. Ilali hajatin angin di mana-mana butuh gitu. Jadi ngambil kebijakan para guru sufi kana jadi muridna teh kalawan khawatir kereteg sanajan emang itu bisa ditetapkan eta khawatir itu. Jadi ngambil kebijakan itu para guru makrifat ahli sufi ku ngadahar syahwat anu diwenangkeun kulantaran jadi ulah nepikeun ka hayoh wae itu barang dahar sok sanajan eta teh emang wenang itu ulah hayoh we dianteur hayang dahar dianteur barang dahar hayang nginum dianteur nginum hayang nyarita dianteur nyarita ngawak pokok itu kali kana ring dulu mulon ngetan teu paruguh gitu kulantaran eta perkara-perkara anu mubah teh sok matak jadi eureun tina naik derajat jadi kandeg gitu untuk bisa naik derajat gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sakitu anu kapihatur mudah-mudahan aya manfaatna hapunten anu kasuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.